رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الذي وشيعته وصحبه والطيب قد نشروا وجادوا وهم في الله واتهنوا وأجروا Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Rasulillah sebuah jamaah sadayana ketika urang boga budak kirim menjadi bojo urang naon dirasakeun sikap urang tatkala urang boga budak bunga ka cinta aya sedih aya sedih ka bunga tangtos lagi. Ketika orang boga budak, lahir budak orang kalayan kaayaan salamet, tangtos dirasakeun ku urang naon? Ka bunga teu aya hinggana. Bari jeung urang teu hafal prospek eta budak teh kumaha kana teh? Teuing rek mawa salamet, teuing kalah rek ngajun naon? Ngajebruskeun urang sabab tahu Allah ka hate. Ulah jadi fitnah ku anak-anak aranjeun kabeh. Bahkan ari budak teh mangrupakeun hiji alat janguran, media janguran pikeun ngajadikeun hiji jembatan, hiji kendaraan pikeun ngaraih kana kabahagiaan dunia, oke, akhirat da tangtosna oge. Sikap anu dirasakeun ku urang ketika lahirna budak urang, bunga nu taya hinggana bahkan tepadang rek kudu mayar sabaraha lamun kudu bayar rek naon kudu dipikeun ceuk paribasana lengan sakadar naon harta nu aya sekaligus jiwa nu aya di diri rek naon yang dipikeun nu penting budak lahir sok sadaya urang teh apa eta budak nu lahir teh budak urang rek jadi naon kana rek jadi si kardun rek jadi si ada apa urang teh prospek kaharepna teh teuing walahana tapi kabungah nu dibikeun ku Allah masyaallah cacak ka jelema ka budak anu can naon can karuhan prospek kaharepna napi barjalan atawa cilaka nah ari prospek anu puguh kelahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu geus puguh prospekna. Bahkan Nur Muhammadiyah ku Allah diciptakan sataacan Allah ciptakan ieu semesta alam ayana propos ayana garpit ayana kopi teh syariat teh ayana saha kanjeng Nabi ari kitu kumaha rek bisa moal urang utut propos rek bisa moal urang ngopi ka palapi lamun teh kanjeng Nabi moal ari kitu kumaha laulaka lama khalaqtul aflak dawuh Allah di hadis qudsi lamun lain karena anjeun
dah syariat ayana kahirupan termasuk kurang dina kesempatan ieu kudu diciptakeun nasaha kanjeng Rasulullah. Geus bubuh mere aspek prospek anu naon kaalusan. Bahkan ku Allah mesti nas inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Nah urang teu ngarasa bunga ku kalahirkan ka Kanjeng Rasul anu geus puguh mere naon pencerahan tina kahirupan. Coba kurang kembali backpack kurang ke belakang 571 tahun keadaan muka bumi ieu patrah teu aya naon teu aya pemimpin dina sabada ku Allah diangkat Nabi Isa ka mana ka langit 5 abad 70 tahun kaayaan alam dunia teu aya nu mimpin disebut zaman jahiliyah. Nu terjadi dina waktu harita siapa yang menang, siapa yang kuat yang menang. Itu beda seperti halnya hukum rimba yang terjadi. Maka tatkala itu Allah mengutus seorang hamba yang mulia, Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam tempo 23 tahun, 13 tahun Rasul berdakwah di mana di Mekah, 10 tahun Rasul berdakwah di mana di Madinah. Bisa mengibarkan nilai kalimatillah bukan hanya di jazirah Arab tapi sampai ke pelosok-pelosok Yunani, Roma mun ayeuna Cina bahkan ke tepi ke kanawan ke negeri Cina. Maka tidak salah saya hadis tinggal utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Coba tapakuran dunia 80% Cina menguasai tentang keilmuan. Terus ayat di zaman Rasulullah. Udah sekolah bano, babah, Cina. Ayo babah ada nama. Ti babah hula, ti babah hula. Rek sadar kesana. Ti babah hula, kurang teh. Cina. Amerika sorangan aya geus naon? Geus ampun-ampunan. Ngumpulkeun sekutu rek naon? Rek kurangan Cina. Arina naon? Sebuah gambaran ku Allah dibikin ku urang. Lamun lain karena Kanjeng Rasul moal aya di kahirupan. Laula kalama khalaqul aflaq. Beun ka dina hal eta. Maka pantes jeung wajar urang ngarasa bungah ku kalahiran Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu puguh prospekna nubuku surita uladana teu aya dina Al-Qur'an ku Allah dinaonkeun diabadikeun tentang akhlak mulia. Lain ku tahta, lain ku itu jeung ku ye, tapi Kanjeng Rasul berhasil sukses ketika berdakwah innama buistu liutamima makarimal akhlak dengan akhlak. Berbicara tentang akhlak di antawisna sebahagian ahlak Kanjeng Rasul tatkala hijrah ke Madinah, Kanjeng Rasul teu oleh masihan tuangeun ka salah sahiji aki-aki anu geus lumpuh padahal eta teh orang Yahudi eta aki-aki teh. Biasa aki-aki eta cicing di mana? Di sisi pasar Madinah. Kanjeng Rasul setiap pagi memberikan sebuah naon sarapan ka eta aki-aki padahal eta aki-aki teh orang Yahudi. Lolong jeung geus naon geus lumpuh. Ketika Kanjeng Rasul masihan naon? Masihan tuangeun dicaci dan dimaki dasar Muhammad, dasar itu dan ini. Tapi Kanjeng Rasul teu eureun sok sanaon dicaci jeung dimaki ku eta aki-aki. Teu apaleun bahwa negara teh saha? Kanjeng Rasul. Ngapal teh Muhammad pemecah umat Muhammad dan lain sebagainya. Cacian dan makian dilontarkeun ku saku aki-aki eta. Singkat sejarah, singkat kisah Kanjeng Rasul dipungut ku Maha Kawarsa. Kanjeng Rasul ngantunkeun ketika hal itu Abu Bakar mengajantenkeun khalifah pertama menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dongkap ka bumi. Kanjeng Rasul saha nepangan istri Kanjeng Nabi pada harita janten putra Abu Bakar saha Siti Aisyah. Lalu Abu Bakar bertanya ke Siti Aisyah, "Ya Aisyah, hai anak kuring,
istri Kanjeng Rasul. Nah aya sunat Rasul anu teh ditilaku ku kuring. Saur Abu Bakar kasaha kaputra Siti Aisyah nu janten saha garwana Kanjeng Nabi. Dawu Siti Aisyah, ya abati aya naon Kanjeng Rasul setiap enjing-enjing anjeunna sok mios ka mana? Ka pasar. Rek naon? Mere tuangeun ka hiji aki-aki anu long anu lumpuh itu. Ada awal kanon lagi teh si aki-aki teh Yahudi sifatana agama Nabi. Maka seketika Abu Bakar pun menggantikan peranan Rasul ketika itu. Setiap pagi berangkat ke pasar Madinah di sisi kota Madinah. Dirinya ayat aki-aki anu long anu lumpuh. Terus ketika itu diberikan makanan ke Abu Bakar kasah kayak aki-aki. Ketika Abu Bakar memberikan makanan kayak aki-aki, kumaha? Eta leuleuh Abu Bakar di kumaha? Ditolak ku satu aki-aki. Beuki heran saha? Abu Bakar. Kayak si aki teh naon? Okololong tapi bisa naon? Bisa naon itu ngepretkeun kana naon? Leungeun urang pan heran gitu. Okololong si aki-aki teh buah-buah ngabohong. Kunaon aja ngepretkeun naon? Leungeun kaula. Kumaha? Dawuh saha? Dawuh eta aki-aki. Teu dipaparin naon tuangeun ku Abu Bakar. Dawuh anjeunna lain ieu leungeun nu biasa mere tuangeun ka kuring. Hiji diantarana sipatanana teh seungit awakna. Kadua lemah lembut dinamikeunna. Katilu tuangeun nu dipikeun geus dilemeskeun heula. Sabab urang apa geus ruhun tuan kumaha we mah aneh. Oke. Setiap dibere naon? Dibere tuang eta aki-aki sok dibarengan jeung naonna? Diminumna, diminumna. Beda cenah sibatanana. Asal ieu kakara Abu Bakar sadar tina karuas eta okopok naon? Oko lolong tapi bisa nepis ke naon? Padana sah Abu Bakar. Kakara sadar Abu Bakar dina hal itu. Hei, Syekhun Kabir, aki-aki cek bahasa urang. Nu biasa mere tuangeun ka hidup dina saat ieu parantos dipungut kudu kagungan. Lamun hayang apal eta teh utusan Allah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa eta Kanjeng Rasul parantos ngantunkeun alam dunia parantos dicana kudu kagungan. Masya Allah tabarakallah. Eta aki-aki kakara diwartosan, kakara apa? Nu setiap waktu, setiap saatnya bere tanggung jawab ka manehanana. Nu setiap saat ku manehanana dinaon, dicaci, dimaki, dihina. Tapi Kanjeng Rasul tak pernah lirik berhenti karena mempunyai akhlak nu karimah yang baik. Itu. Ngagubuk eta aki-aki kakara sadar bahwa nu setiap mere makanan ka manehanana saha? Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seketika itu, ya Abu Bakrin, syahidu anta bi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saksian ku hidup. Dina saat ayeuna kuring ngucapkeun dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan apa? Akhlak. Dengan akhlak Kanjeng Rasul. Sehingga dengan keteladanan akhlak yang sangat mulia itu mampu mengikis habis kemunafikan, kekufuran ketika itu. Dalam waktu tempo 23 tahun keadaan muka bumi ini berkibar di ilahi kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pertanyaan, sejauh mana cinta orang ke Kanjeng Nabi? Maka Syekh Jumawa mengatakan dalam salah satu kitabnya Al-Bashirul Makhluqatil A'dini Lidunyawiyah, termasuk salah satu 3 di antara ciri orang mencintai akan Rasulnya ialah mereka yang mempertahankan agamanya. Hiji di antara ciri jelema cinta ka Kanjeng Nabi teh jalma mempertahankan agama. Kenapa? Karena agama adalah cikal bakal yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nya naon teh Kanjeng Rasul? Nu dibawa teh agama.
Kanjeng Rasul. Ketika dirina dihina, ketika dirina dipoyo, ketika dirina dinaon, dicaci dan dimaki, Rasul menghadapi dengan tenang, sabar. Tapi ketika Rasul dihina, Allah dihina, agamanya dihina, diinjak-injak, maka Rasul yang paling terdepan, Muhammadur Rasulullah, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Rasul paling dihela, bukan hanya harta bandanya, tenaganya, jiwa raganya siap dikorbankan demi agama. Tapi fenomena kurang biasa ditinggal ayeuna. Ketika dirinya dihina, ketika keluarga dihina, maka seolah-olah itu akan menjadikan musuh terbesarnya. Siap ke pengadilan, berapapun biayanya, siap saya akan tanggung. Tapi ketika agamanya dihina, Rasul dihina, Allah dihina, kamarana, gak ada hubungan. Hanya hisapan jempol neraka. Cinta akan Rasul, tapi ditinggal Rasul. Kenapa kita? Kenapa kurang ditinggalkan? Tapi urusan diri ketika dihina, wali biarkan duit segala rupa, bela ke pengadilan itu dan ini demi memenangkan harga diri. Tapi ketika agama diinjak-injak, pada Tuhan. Maka cek Rasul, ciri diantara saudeh Jumawa, ciri cinta orang kepada Rasul, mereka yang mencintai, merawat, berpegang teguh akan agama, karena yakin agamalah yang akan menjadi penolong hidup dan kehidupan kita. Kurang sok biasa di dia sepidawang mun bada Isa, ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana waqfir lana mamado ya wasi'al karami. Ya Rabbi itu pangeran Nabi bil Mustafa, kala yang mujizat kanjeng Nabi, balik muga ngabukikeun Gusti, balik makosidana kana pirang-pirang tujuan Nabi, maksud Nabi sadaya. Waqfir jeung muga ngahampura Gusti, waqfir mamado karena dosa anu geus kaliwat. Ya wasiat karo ibarat anu gak bisa nikahnya. Cobi urang. Eta teh disebut naon tah? Tawasul. Kieu Pak. Manusia ku Allah diciptakeun dina berkeanekaragaman. Satu di antara tiga unsur nu aya di urang. Hiji unsur naon? Unsur angin. Nu aya di urang teh. Kumaha sifat angin? Angin sok luar leong, ya? Betul? Angin. Urang teh beda. Seperti hal itu. Terkadang bring, berarti itu lah. Kedua unsur sini, nusuk air di urang teh. Air sini ku masih patah panas, panas. Terkadang masuk air lebih bisa setrik di badan saha. Batur, ke manusiawi. Sifat manusia terkadang. Katilu unsur masuk terap di diri sifat naon? Sifat cai. Cai sok kasepan naon? Kahana. Nah, kakebul, kakebluk kurang sok aya di dieu. Sifat butilu eta terkadang sok aya di urang. Tercipta urang tina naon? Tidak di antara tilu sifat eta. Can katuru katambah dina diri urang sok aya naon? Sok aya setan. Can puguh ku eta sok dibarengan ku hawa nafsu. Coba. Lamun teu aya pitulung Allah, maka ya Rabbi bil Mustafa, Gusti kalawan mukjizat kagungan kanjeng Nabi, hayang dijaga diraksa keimanan keislaman urang tepikeun ke akhir hayat urang. Aya teh jaminan iman jeung Islam urang bakal selamat. Teu aya. Sabab urusan iman teh urusan Allah, Islam urusan Allah. Teu aya jaminan mangane bakal naon? Selamat iman dan Islam. Daya jaminan ajengan selamat iman Islam. Daya jaminan nubolkan selamat iman Islam. Daya ku hal sakit tu kahate jelema dina pinter dina dohirna sing pinter oge dina naonna dina batina.
Sabab dina hal eta dohir jeung batin ieu menjadi kekuatan diri pikeun menghadapi saha malakul maut munkar wa nakir. Ayeuna urang ditanya, saha pangeran anjeun? Allah. Kade Pak, pinter di manusia aya pinter naon? Dohir aya pinter batin. Pinter dohir apa 1.000 jeung 10.000 gede mana? Gede 10.000. Ningali lu namanya yang ningali neeweh tulis banget. Pinter eta dohir. Jadi itu batin. Tapi dua nana sok aya penyakit Pak. Pinter akal aya penyakit. Sakumaha pinterna profesor, doktor. Boga titel lapangan tapi ka Ciroyong titelna. Aing geus dibere poho mah ngarenaon? Poho kan malinya. Jadi aya poho, jadi aya naon? Aya apa? Penyakit. Ya kitu deui batin urang. Urang sok naon? Aya penyakit naon? Reuas. Ya. Bapak berdahar jeung sambal jeung beugeuy di mergo gratis ditanya anu gratis. Tuluy aya telepon ngadenge budak di Kuncung cik karek dituluykeun mah dahar heula. Dan kurewas mah. Coba bayangkeun ayeuna urang bisa ngajawab man rabbuka Allahu rabbi wa ma nabiyuka Muhammad tapi ketika engke pertanyaanana ketika urang dibaca mampu moal ngajawab munkar wa nakir lamun lain iman jeung Islam. Agil amanat ke bapa mun maot panggilikeun man rabbuka Allah. Itu ayeuna mah. Di apa tuh di ayeuna? Bisi malah kayak munkar wa nakir nanya saha lain. Pangeran anjeun halogil ke panguliskeun salat pun dina boe si poho itu si jadi tarik baca. Lain mata nu ayeuna al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma ke dina poe kiamat marin panon ieu. Dikunci lisan teh biasa ngawek-wek teh. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu nyarasna naon? Panangan urang. Wa tashhadu arjulihim saha nu jadi saksina sampean urang. Baheula malam minggu tanggal sekian jam sekian apa ini kaimaharana di gereja. Apa teh Samurukan dengan CCTV buatan Pak Komar bisa terbatas saya rusak tapi made in Allah Rocky buat artis mau bisa ngelak bukan tersangka lagi tapi udah menjadi terdakwa. Masya Allah Allahumma sholli wa barik sepuluh sadayana tidak hari kantos balik bakosidan sadar karena buruan jeung daksi urang seperti halna itu rek kumaha tandangan urang dina hal eta sifat diri anu sakitu buktina ditamahan ku nafsu anu sakitu badanna dibarengan jeung posisi naon setan anu senantiasa intervensi kana naon kana hirup jeung kehidupan urang lamun teu aya pertolongan ti Allah taala di antara minta turun ke urang kula naon di jalan wasilah kanjeng Nabi itu dibabarin ku Allah syafaatnya ya bonsai nu alus teh mun di Cibogo buatan kidul telepon di Sumedang ya rekontes di bawah heula kawan ka dieu datang di Ciamis di telepon heula kawan ka dieu dulu di Bekasi lu ya bonsai kontes datang heula kawan. Nah, itu bisa di Bekasi langsung ke kontes. Nah, itu bisa di Garut langsung ke tempat kontes. Nah, itu bisa di Ciamis langsung ke tempat kontes. Bisa. Aku pun udah datang ke situ lurah. Harapan mudah-mudahan tak sabar.
dan rumasa diri manusia kira waktu dosa rumasa diri batu bisa kakaranya bakna kayak gitu sugana geus dicarba ku si dulu mah si dulu mah panas apa jeung juri lagi geus apa ieu wah ieu balugeun si dulu geus bae jauh ai gerak rek mere angka 8 gerak ini mah aya kasapatan nah itu bisa langsung ini ke tempat 12 bisa kunaon berkatan hayang kasapa lalu kenapa tuh langsung ke Allah Ta'ala ya Rabbi bil Mustafa lumasak diri nusakil lama kudus harapan mudah-mudahan kuasilah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasil maqasidana waghfir lana ma ba'da ya wasi'al karami berarti mulaga juga proposal ke saya bupati wali kota nah bisa langsung kan bisa tapi kuno-kuno kudu ke RT ke RW ke kelurahan itu kan prosedur yang harus kita tempuh silakan saja maka ada jabat kiwari konsep-konsep sederhana terkadang jika benar kembali kepada Quran dan Sunnah kembali kepada Quran betul itu tapi terkadang mereka yang menginjak-injak Quran dan Sunnah aymannya apa Quran bisa cenah ngaji hari ngaji bisa di bulan kenapa nggak akur cenah ulama di Jawa Sunnah bahkan naudzubillah golongan takfiriyah inkariyah disudati padahal berpedoman kembali segala sesuatu karena Al-Quran kudu karena Sunnah kanjeng Rasul ya aku kanjeng Nabi dalam manusia surat sebenarnya kenapa langsung hari mana apa Quran disahkan tidak hadis itu tidak semua menjelaskan tentang isi Al-Quran maka ada ijma di sana ijma pun tidak semua maka ada qiyas maka hukum Islam itu ada 4 satu Al-Quran kedua hadis ketiga apa qiyas itulah sumber hukum dalam berada di dalam tidak bab sholat contoh sholat coba ya tidak Quran ketika orang iktidal ya sabarah Qurannya menerangkan iktidal sholat kapan ya ini dalam tidak hadis dulu tidak hadis saya kaifiyah kumaha tasyahud awal kumaha diuk tawaru kumaha diuk ikbiros ayat terakhir di mana orang apa karena ada isma para ulama tentang memaknai asbabul wurud hadis. Jadi aku bisa orang kembali ke Quran jeung hadis, lalu orang tercinta ke para ulama, orang tertarik ke para ulama. Orang bisa ngemaknakan hadis, bisa ngemaknakan Quran bisa diulang. Kenapa? Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi bil Mustafa dzati wa qasida. Gitu kan? Jadi gunakan tukang bonsai datang ke kasih dulu. Hayang kasar pada sugan nggak datang langsung itu bisa bonteng itu harus dicari gente bonteng batu maka nurek di Jakarta ke nurek ke Subang ke disipang ke nurek kabar supaya ayah nama harga dalam apalun bonteng kasih apalun bonteng Ciamiswa sok naon goreng harga tapi lalu disebutkan bonteng Bandung sok naon beda harga ya gitu artinya tidak hari banyak pelajaran yang orang sadaya gunakan kurang momen maulid dia geus teu kudu butuh dalil hayang dalil rumah geus teu butuh dalil jeung nembong teu kacintaan urang jiwa nu bener logis teu urang ngarasa bunga ku kelahiran Nabi sangat logis urang ge budak lahir sakitu bunga anu bari jeung prospek kaharep dacan pukul ting jadi baragaju ting jadi naon kitu bu bunga ya kanjeng Rasul saya jadikeun jembatan jang urang
akan keselamatan, kehidupan manusia, baik di dunia dan di akhirat. Kira kurang dengan rasa bunga. Kalau bagaimana logika ulang yang kita. Selanjutnya ciri di antawis cinta kakak Rasul di antawis dalam mempertahankan syariat dan di cara ku kanjeng Nabi. Maka kahade hari-hari ini, ayat-ayat itu sekali. Dengan orang-orang kulantaran bener salah keilmuannya seetik akur jemanehanana kafir ya seetik bedah ke lain golongan lainnya halal getih dan lain sebagainya bahkan tidak sedikit orang-orang falsafah itu memaknai wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka yakin. Cukup ibadah Allah asal yakin dengan hati. Tunggu sholat, asal yakin Allah gaya Allah ibadah orang. Cukup. Itu orang-orang filosof. Jawab kurang. Namun cukup pada tanda yakin ketika mana yang mau cukup pasti yakin. Mana yang gahar cukup betul. Yakin yang gahar. Tunggu dah. Ya, ketika orang-orang filosofi mereka berkata seperti halnya itu. Karena akal kita itu keterbatasan. Walaupun benar. Di atas yang pintar, ayahnya lebih pintar. Di atas yang benar, ayahnya lebih benar. Maka kunaon Rasul diutus ke Allah Ta'ala. Dia mahar. Ketika Rasul dipaparin ke Allah, kita pilih antara nawan dunia dan ilmu. Kenapa Rasul milih ilmu? Karena yakin dengan ilmu dunia dengan sendirinya akan datang. Tapi belum tentu ketika orang memilih dunia, ilmu maka ya. Maka dengan orang-orang filosofi seperti ada itu. Gak kurang-kurang apa misalnya benteng keimanan, ketauhidan, ngobrol dengan orang-orang filosofi. Yes, apa? Kenapa? Karena rasional. Rasional. Itu kudu sholat asal naon asal yakin ya ke Allah. Pancet lah wa'bud rabbaka hatta ta'tiyaka yakin. Ibadah Allah yang penting enggak datang yakin. Enggak percuma saya sholat dari itu yakin ke Allah. So, maka pertahankan syariat di cara kanjeng Rasul. Maka daya ini kunci adalah ngaji. Kali ngaji itu ngaos. Kali ngaos teh ngaji. Kali ngaji teh ngaos. Ngaji teh iya, kali ngaji mah urusan hati. Kali ngaji mah jangan lempeng karena posisi hati gua. Urang rek tolak benar-benar butuh pulpen, butuh kitab. Jatuh siang ulang. Itu butuh teori sebenarnya, waktu praktek beda yang baru datang wujud bang perang butuh dibawakan dalil argumentasi jamuran habis waktu nanaman praktek ngaji jamuran nanaman ngaji jamuran benar urusan hati orang sinulang pun jangan nyahokeun setiap perkara ayat pasti ayat nunga yakin setiap perkara nunga teh tadina ayat berarti na eta perkara teh pasti ayat nunga sakitu kitu jangan orang sing yakin jadi apalkan mengayakeun apalkan nunga ada tauhidnya. Nah itu terakhir di antara ciri cinta seorang manusia kasar kakaknya Rasul di antara nu menjaga bisa meneladani akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dawuh bandana tidak hadis innawa bu'istu liutamima makaibal akhlak. Rasul lumana langsung dipuji ku Allah, langsung diabadikan ku Allah. Bukan hanya kita yang diperintah, Allah, malaikat pun semuanya seraya takdim wa takrim membaca sholawat atas
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berkata di surah Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sayatosna Allah wa malaikatahu pirang-pirang malaikat Allah yusholluna sadaya baca sholawat. Cuma perbedaannya awas. Ini termasuk ayat mutasabihat. Karena di Al-Quran itu ayat mutasabihat, ayat muhkamah. Maka ahli tafsir dalam hal ini yang mampu memaknai tentang ayat-ayat Al-Quran. Maka tatkala orang itu mampu, pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya urusan tembok kan ke ahli tembok, tanya kenana ulah ke tukang cirek. Ya, urusan gak geprek ya tanya ke gondel. Ulah kamal aja, ulah ngerti ya. Ya kan pas sekolah, negara Jawa. Katanya ke ahli, ahli. Pas Allah nanti kirikum tumlah tahu. Tatkala kita tidak mengetahui akan sesuatu perkara, maka tanyakan ke ahlinya. Karena ahli itu yang akan memberikan sebuah pencerahan. Maka ada ngamanaan di tahaliat, tong didohir makna ayat itu. Inna wa sa'akasna Allah wa malaikatahu jeung malaikat Allah ta'ala yusoluna baca sholawat. Jangan dimaknai seperti hanya baca sholawat na urang. Ya, kenapa? Karena makna didinya lamun ti Allah makna rahmat sholawatnya, lamun ti malaikat makna istighfar. Jadi pengertianana saya tos ke Allah memberi rahmat, saya tos ke pirang-pirang malaikat memintakan nafas. Kulantaran gitu Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu, maka itu dipanggilkan orang-orang yang beriman. Solu kudu baca sholawat barangkali kami alaihi kakaknya wasali mutasi badan keselamatan. Maka hukum membaca sholawat terbagi-bagi, ayat wajib, ayat sunnah, ayat makruh, ayat haram. Hiji wajib hukum baca sholawat, wajib hukum sehingga lalu itu dibaca desah. Mana ketika membaca tasyahud akhir di sholat. Nanti masuk rukun sholat, baca sholat ke kanjeng Nabi. Kalau tadi harus ada sholat bisa. Sholat gitu. Wajib hukumnya. Kedua sunatnya ketika kita melakukan sebuah aktivitas harus sunat. Maka di mana? Patojahiyah ketika kita mengadakan sebuah acara maulidan. Nah ayat minum brandy, nah ayat naon di akhir maulidan, dah nu dibaca naon sholawat, nu dibaca Al-Quran. Pelbahan kejelekan anda di acara maulidan justru meningkatkan kualitas keimanan keislaman kita. Karena fungsi diantara kurang ayatnya maulid itu adalah tadkirah, mengingatkan tentang sejarah Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa pentingnya peranan sejarah dalam hidup dan kehidupan kita. Apa jadinya kalau kita tidak punya sejarah? Kedua, sunat hukum nak baca sholawat. Ketika orang melakukan pegawai seperti hal ini. Ketiga makruh. Ketika sholawat diperuntukkan khusus pekerjaan anu makruh. Supaya lepo ya, jarcok. Sholawatan. Nggak khususkan baca sholawat bikin pegawai makruh, maka hukumnya makruh kan? Setiap pekerjaan bagus itu menjadi bagus. Nah itu ya garpit, ya jarcok lah supaya jarcok rasa garpit. Jadi sholawatan benar. Ada bisa, itu bisa makruh ke hukumnya. Namun di khusus, kayak gitu maka butuh dari sholawatannya halus. Ya banyak ayat niat nggak khusus kan? Tidak untuk jarcok, hanya rasa garpit, ya. Itu. Mangowong kan garpit tuh ayat singkong itu.
wah ketemu kalian duit manggih jarcok lah jarcok sholawatan sudah kerasa berubah rasanya jadi garfi dikhususkan niat baca sholawat karena naon karena pagawean makhluk maka hukum jadi naon salat masalah kali itu gitu kan ulah diniatkan karena pagawean terakhir menjadi haram menjadi sholawat ketika sholawat diperuntukkan untuk pagawean anu tuh ya sih main lalu tiga berkumpul ke kota Kamal sebuah ribuan karena tuh ini diangkat di sholawatan mehmunan karung jadi dengan awal dalam versi kalau terhadap pagawean haram, tulis sholawat dikhususkan tentang pagawean haram, maka jadi naon haram hukum. Kalau aja bola, itu betul sholawatan sing beunang versi dua keok. Sholawat menonton dari sholawat. Yang kamu kalau ini akan naon paharaman tulis supaya beunang gitu. Dikhususkan karena naon karena sholawat maka kahati. Sholawat tersebut akan menjadi naon haram hukum. Ya, maka tahu Rasul aksiru sholawat. Sini saya bahaskan so. Karena hal itu numbuhkeun kana cinta kana Rasul. Tahu Rasul man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani faqad ma'i bil jannah. Sing sahaja tukang hirup sunnah kami maka secara tidak langsung ada jamu cinta kami. Jawa cinta kami papat mahi bil jannah. Cek si akil mah kulantaran kot terapkan fi'il madi, ari fi'il madi teh itu di mana ayat kot terapkan fi'il madi maka maknana li tahqiq. Li tahqiq kana yakin. Jadi kalau katanana ngahartianana pakot yakin nyata ari ngaran yakin teu mama 100% itu adalah yakin. Ajar ari rasa uyah asin amis lah arek nyebutkeun amis kana uyah mah yakin lah 1 juta ya yang wujud amis lah uyah arek nyebut kana uyah amis mah arek untuk bukan uyah 1 juta biar nyebut amis unggul lamun dia malah lamun lah amis gula da butuh kana naon amis gula amis lah uya da butuh kana naon tapi tak butuh 1 juta hate urang ieu teu menyebutkeun amis kana uya itu yakin tadi mana qad terapkan fil madi teh maka cek ilmu alat di hartianana li tahqiq manana teh jadi naon nyata yakin nyata masyaallah. Dalam Rasul fakot ma'i fil jannah jangan untuk hirup sunat kami eta teh nembongkeun secara tidak langsung jalma cinta ka kami cinta jalma ka kami maka jaga bakal dinaon bakal disamper kanjeng Rasul digero ma'i fil jannah bakal ditempatkeun jeung Rasul di surga Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik amin sering sholawat jimpang bentuk ibadah anu sangat-sangat gampang rek boga wudu rek teu boga wudu rek bari ngagol rek kumaha bae salat di WC sholawat itu paling simpel masalah tapi bobot yang dihasilkan sungguh luar biasa ketenangan, kesejukan yang akan kita rasakan dan kira jangan boleh bisa ngerasakan karena amisna gula namun can pernah ngasaan jangan mawani nyebutkan ngenah karena limat namun daerah can pernah keluar limat jangan mawani nyebutkan bahwa cai teh seger namun can ini sok sanajan liwat aya di hareupeun, cai aya di hareupeun, tapi tadi itu moal karasa berapa kali. Maka aksiru sholawat
sing loba sholawat ka kanjeng Nabi. Harapan cek tadi teh balik bako sida. Nah tujuan orang yang palupa 20 sirah di dia ayat 50 di dia berarti ayat 50 tujuan. Menurut pegang dan ayat kedua. Nukismin ayat harga tujuan. Untuk dah ayat tujuan. Begitu ayat silakan. Ngan simpan tujuan itu. Di antara tujuan inti urang sadaya daya selamat iman, selamat Islam. Sebab iman jeung Islam eta anu baris bakal nyelametkeun kana kehidupan urang sadaya. Kunaon agama ngajamin kana hal eta. Sebab yakin naon dicatat ku Kanjeng Rasul itu adalah mutlak benar kebenarannya. Maka tidak usah benar, ulah sok loba mikir, ulah sok loba mikir gitu. Pak aneh pegang jam 2 muan Liga Inggris, kemana nih? Kebacai, pegang tahajud, kan? Setan orang ngalarang karena bentuk ibadah walanya. Tapi iblis laknatullah, setan laknatullah itu memberikan sebuah pandangan-pandangan yang sangat-sangat rasional. Nek, dia tidak salah yang Liga Inggris. Terus jam 2, jam 3, posisi saya loba, tiris, encok bakal kerasa. Ayo jaga kesehatan hukum wajib. Hari tahajud sunnah. Dulunya dibukir, dibulak-balik. Kumaha cek sirah, kumaha cek padon, kumaha cek kanyut keceng lain. Dipikir-pikir, ya. Tunggu gak maka cai tenawan. Ngompol, yang ngumpul dengan ceng lain. Dikompolkan membantu. Balik ke kamarnya, ke kamar tunggu nggak tahajud itu subuh kaburang. Tenang, ulah tanggung tapi saya akan memberikan sebuah pandangan-pandangan yang rasional. Maka cek Allah al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtar. Ya, ada urusan kebenaran, ulah sok loba kukar pikir, ulah sok loba baca kaki kumaha cek panon. Kumaha cek suku dan malaya mawak mulai tidak waktu dan malaya kering mulai tidak waktu. Kata buku cina penuh orang menjaga saya. Mohon justru itu dengan hal itu menjaga saya. Tepat-tepat hiji perkara diwajibkan. Tepat-tepat hiji perkara agama menyunatkan. Kecuali tidak ada perkara teh hanya nilai-nilai manfaat yang bisa dirasakan kurang. Ada sebuah dampak yang akan kita rasakan. Ketika orang bisa lakukan lalu diperintah Allah. Rek naon Allah tahu dan ketika itu. Maka jimatna saya dari Allahumma paksakeun wa keuyeukeun. Dari haroreama sararea lain ka ajengan teh kabeh. Lain ka urang ajengan juga teh haroreama. Kabeh. Katu kitu mah rezeki. Maka cek Allah surga dijieun ku Allah teh jang emongkeun padluna Allah. Surga lain jang ajengan. Surga terlalu boleh, lain yang kasih, lain yang mungkin. Siapa orang berhak untuk mendapatkan ini? Yang cek Allah, kami mere jalan, kami mere fasilitas, kami bisa menggunakan. Maka ketika orang bisa cicing tidak hal eta, tekudu riweuh, rek mere naon kalau kan? Ketika orang cicing tidak. Kenapa? Karena kita yakin karena janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Beda jeung janji urang baheula sebuah proyeksi anu urang dinaonkeun diyakini tapi tidak bisa menjadikan sebuah janji. Baheula kunaon urang milih anu pamajikan teh eta. Coba baheula moal aya deui mereka bagjaran teh. Iwal ti sisa sikeun. Cik ayeuna kumaha? Bezen wijen. Pemakai pasnya, ayo bahala kemana?
Oh, begitu. Itu bisa ngereja. Kenapa? Karena kita tidak porsi urang salah manusia aya di unsur, teu cukup ku eta dibere hawa nafsu, teu cukup ku eta sok diintervensian usaha ku setan laknatullah. Maka lamun teu pandai-pandai urang dina hal eta, lamun teu aya pitulung Allah, maka insyaallah naudzubillah urang bakal cilaka. Maka cik urang para ulama itu dina hal ieu, ya Rabbi bim Mustafa. Kunaon kudu dibawa heula ka sedulur eta bonsai ya Rabbi bil Mustafa. Kunaon gonteng kasih kudu dibawa heula ka Bandung ya Rabbi bil Mustafa. Kunaon jahitan mukena di Tasik kudu dibawa ka Tanah Abang ya Rabbi bil Mustafa. Bermerek. Padahal produk nama kasih produk kawalu naon teh mukena harga dagang 50.000. Nah di situ kata Tanah Abang paling dikasih ke pasar. Bahkan paling dikasih betul harganya jadi berapa? 100. Brand. Ya, kita punya brand. Kenapa orang harus tentang tawasul? Tawasul karena itu nyukang lantaran. Kenapa? Karena diperintah Allah wabdaku ilaihil wasilah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Maka dina urusan tawasul malah sok aya kahardi ku akal. Kuna Nabi Ibrahim ngabangun Ka'bah tapi nu disuhun kenaon? Murang kali anu sok saleh. Rabbi habli minas sholihin. Pasti nyambung. Kuna urang ngapunten naon? Neplok di mana? Neplok kobong, nyeun masjid. Tapi itu diperintah yang mobil sah saja. Tawasul juga lantaran tawasul. Itu kudu hayang kahati ku akal tawasul. Seorang aya akuntan geusik yang madrasah, akuntan geusik yang tatangga ditawasulkeun urang Gusti mudah-mudahan sing sehat awak. Pante nyambung tina akuntan geusik sing sehat. Tidak akuntan geusik hayang payu anak, tidak akuntan geusik hayang jadi boga gawe, pateunaon teh nya. Ulah sok hayang nyambung tina urusan tawasul. Ya, itu pada intinya kembali lagi. Namun bicara kepada Rasul itu adalah sebuah mutiara yang sangat luar biasa. Kantun bagaimana sikap diri menteladani sebuah sikap yang dicatat Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun basyarun laisa kal basyari. Kanjeng Nabi itu manusia, tapi bukan manusia biasa. Seperti halnya bebatuan, tapi lalu batu biasa, tapi inten berlian yang sangat luar biasa. Ketika orang hayang menang inten, tak inten posisinya di mana? Di dasar. Itu ujung-ujung sebuah yang menang, tapi butuh perjuangan dan pengorbanan tidak hal. Mata hidup seperti anak itu, Allah diciptakan seperti anak itu, posisi orang seperti anak itu salah manusia, maka senantiasa diantawis doa dipanjatkeun ku urang. Ya Rabbi bil Mustafa hayang kelak kasapaan kayak kumaha jadina hirup ayeuna kurang dilakukeun lamun teu aya dina pamangkon Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rek ngandalkeun salat urang salat kumaha berarti aku kurang di hadapan Allah rek ngandalkeun sedekah kumaha terkadang kaeuteupan kurasa ria ujug kita kabur. Rek demongkeun kurang zakat tu mana mereka kurang demongkeun. Demongkeun rasa amal mana urang lamun teu aya. Lamun teu dihiyap ku Kanjeng Nabi. Wallahu a'lam. Maka man ahabba syai'an aksaru dikruhu ciri antara jalan cinta kana hiji perkara jalan sok loba itu dunia. Tembong ke rasa cinta urang aksiru bisolawatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sederet minimal
nembung rasa cinta orang ku mau ya maka ayah sakiu ketembong ketika orang dibaca ketika orang ditembong asongkeun ya Rasul kaulah itu karena dawam bin mau sholat tembong rasa maharlah tamat maka dawam toha Rasulullah bihi syarwada saidan indan kanyang Rasul dipaparin ku Allah Ta'ala pertolongan pikirnya para umatnya ya. Masya Allah masih banyak yang banyak beres sapoi dopoi nanti dulu benar mudah-mudahan bersama skala kadarnya tapi hal yang mudah-mudahan yang mungkin sikap kurang ta'adil wa ta'adil wa ma'abah bina Muhammad sallallahu alaihi wasallam harapan mudah-mudahan sekecil apapun secercap apapun yang kita lakukan harapan mudah-mudahan menjadikan sebuah bukti nyata di hadapan kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang koyong kangen umat dan kaini syafaat untuk kelatihan dan amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin Allahumma sholli wa sallim wa barik kita beda salin tentang hal tidak ada takdim maulid ajenda mudah-mudahan kalau dipikir saya tak yakin mengkapi agama kehilapan yakin mengkapi kebutuhan dari pribadi bahasa itu apa dan sahabat agama mudah-mudahan Allah senantiasa memberi ilmu dan manfaat kirang saya melakukan hapunten kanu saat agenda mudah-mudahan ngejatan barokah malaterakan orang sadaya amin ya Allah saya terajan ditutup ayah hidangan para tos di kedobikan barokah di bulan sejarah tak dibataki cerita atas itu sekecil sawab dua uang saremeh dua remeh itu ayo kabarokah sadayana salakoh sadayana yang mungkin rasa kecintaan ulang ke kanjeng Rasul apapun itu mulutkeun urang paribasa kolot yang boga duit boga lawan mulutkeun niatkeun artinya naon agungkeun urang sabab deui hayang kaagungan mudah-mudahan ku ngagungkeun perkara anu diagungkeun ku agung urang kabawa agung mudah-mudahan itu tak ngatur nuhun kasadayana parantos paparing kasayan berbentuk tanagi materi emutan paparing parantos paparing didarana tapi batak mudah-mudahan kasayang jantenkeun wasilah bikin kene kebahagiaan dunia oke ya sakaran dosa diku langkung niatan kurang si ikhlas yakin hal ieu teh nembungkeun langkah nyata urang nembungkeun cinta urang ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, keduana rek dina wengi hiji sami ba'da isya diaturanan di bumina Bapak Budi sejak sami sejak maulid dina hari nyambungkeun rasa takdim Bapak Bapak Abad di maulid Nabi Muhammad sallallahu karena sing yakin dina hiji tempat di mana dibacakeun di masjid di luar masjid di mana wae dibacakeun sirah nabawiyah dibacakeun sejarah Nabi diaoskeun sholawat maka tariungan ditingker ku pirang-pirang malaikat Allah Ta'ala bangsa itu orang si khusyuk di nama juga saya yakin iriungan ditingker ku pirang-pirang malaikat Allah Ta'ala mudah-mudahan dengan keagungan kanjeng Rasul keagungan dia pengawasan mudah-mudahan menjumpai hajat cita-cita orang sadaya dan tidak pengijabah Allah Subhanahu wa Ta'ala amin ya rabbal alamin Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi kulli niyatin syarihah al-Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين عبدا عابدا يعافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأمراض والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتدعونا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إلى أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم يا باسط اليدين بالعطية يا من إذا رفعت إليه قبول عبدك يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية أن يكون لهم فيها النظائر وأشباه يا من تفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند الأنام إلى قدرته القيومية وأرسل بفضله من استرشده واستداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجى ونتوسل إليك بشرفة ذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بشورته وأولهم بمعنى وبآله كواكب حمل البرية وسبيلة السلامة والنجاة وبأشهاب الغور الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعة أولي المناكب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقنا في الأقوال والأعمال بالإيجابية وتنجح لكل من الحاضرين والغائبين مطلب ومنى وتخلصنا من أشر الشهوات والأدواء القلبية وتحقق لنا من الآثار ما بك ظننا وتكفي عنا كل مدلة همة وبلية ولا تجعلنا ممن أهواه هوى وتدني لنا من حسن اليقين كتوبا دانية جنية وتمهو عنا كل ذنب جنيناه وتستر لكل منا عيبه وأجه أشرا وعيا وتسهل من شره العمل ما أز درا وتعم جمعنا هذا من خزائن منك سليبا برحمة ومغفرة وتديم أمن سواك غنى اللهم إنك جعلت لكل سائل مقاما ومزيا ولكل رجل ما أمله فيك رجا وقد سألناك راجنا مواهبك اللدنية فحقق لنا ما منك رجانا اللهم آمن رعونا وأصلح روحنا وروحيا وعذب الأجر لمن جعل هذا الخير في هذا اليوم وأجره اللهم اجعل هذه البلدة وشائر بلاد الإسلام آمنة رخية واسقنا غيث يوم نسياب سيفه السبسب والربا واغفر لنا هذه القيود المحقرة المولدية سيدنا جعفر من إلى البرجنج نسبته ومنتمى وحقق له فوزا بقربته ورجاء والأمنية واجعل مع المقربين مقيله وسكنا واشكر له عيبه وأجاه أسرا وعيا وكاتبها وقارئها ومن أشرق إليه سمعه وأشقى اللهم وصل وسلم على أول قبره تجلي من الحقيقة كلها وعلى آله وصحبه ومن نصره وولاه وصنعت الآذان من وصفه الذري بأقراط الجوهرية وتحلت صدور المحافل المنيفة بعقود الهدى وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ijabati sidir. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan barokah keagungan Kanjeng Rasul, keagungan di pengawasan, bisa sehat lahir, sehat batin, si karubar milik rezeki dan si aidina kasalamatan dunia oleh akhiratna. Mau lebih cita-cita mudah-mudahan si film saya dijabah Allah Ta'ala. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung kan itu seorang orang ya musabahan terus langsung kemarin itu langsung jadi ulah nu senal itu kan itu ulah gampang senal itu ulahnya orang barakah sasaran orang dalam manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam Salam